Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng enjing pandangu satia opat FM dina frekuensi 12,5. Kumaha daramang? Pastina sarehatur sarumanget kan? Sapertos biasa abdi Geapani. Abi Dewi Lestari salila setengah jam kaharep rek ngabaturan aranjeun dina radio 4 FM. Ieu sapertos biasa dina dinten ieu urang bakal nyadiakeun obrolan anu hangat nu pastina keur viral. Oge kanggo anu bade kirim SMS atanapi telepon tiasa ngagabung kana nomor 0822 1687 6435 nu pasporna 4 FM beuki maju. Dina dinten ieu abdi bade ngadugikeun warta-warta Sunda anu pangariaanna sata acan midangukeun lagu hits anu bari nyieun enjing sobat muda sakalian tetap sumangat. Ayeuna pikeun ngawitan dina acara ieu simkuring bade mindangkeun hiji lagu khusus pikeun sobat muda sakalian nu judulna Dua Lalaki. Wilujeng ngaregepkeun.
parantos ngadangukeun lagu tadi tangtu sobat langkung sumanget kanggo beraktivitas kan? Ayeuna simkuring bade ngabacakeun warta anu panganyarna nyaeta ngeunaan rumaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadaya, simkuring Azka Fazriah salaku reporter Radio Opat FM bade ngadugikeun warta ngeunaan geng motor. Kapolres Sukabumi Kota Dedi Darmawansyah ngaliwatan Kapala Humas Polres Sukabumi netelakeun kagiatan KRYDT museur kana nyegah lumangsungna geng motor di sakumna wilayah hukum Polres Sukabumi. Target operasi wengi ayeuna nyaeta barang bahaya sapertos senjata tajam sareng alkohol. Unggal kagiatan penting dibagi jadi sababaraha kacamatan, nyaeta wewengkon Kaler, Tengah, Kulon, jeung Kidul anu masing-masing mangrupa pos gabungan anu dipingpin ku Kapolsek. Tempat-tempat nongkrong para nonoman disidik ku polisi, boh jalma boh kendaraan, saperti di Lapang Canghegar jeung alun-alun Palabuhan Ratu, oge hareupeun alun-alun Cicurug Kabupaten Sukabumi. Salian ti eta target, oge dilaksanakeun razia ngagunakeun masker, dina raraga ngalaksanakeun disiplin, ngalaksanakeun protokol kesehatan pikeun nyegah penyebaran COVID-19. Rupina sakitu warta anu tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadaya, mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diuwihkeun deui ka studio. Nah, ayeuna sakumaha biasana, abdi bade muka layanan telepon bilih sobat muda sadayana aya nu bade request lagu-lagu hits jeung ngintunkeun salam-salam ka sarerencangan, saderek, emak, bapak atawa kakak bogohna supados semangat ngajalankeun aktivitas dina poe ieu. Wilujeng siang teteh. Wilujeng siang Opat FM. Beuki maju. Ieu sareng saha di mana? Abi sareng Laura ti Mangkubumi. Bade salam-salamna kanggo saha? Bade salam-salamna kanggo Asep di Cineam. Bade mundut lagu naon? Bade nyuhunkeun laguna Ulah Jalir Janji. Hatur nuhun teteh. Sami-sami. Yuk urang langsung bae puter lagu kanggo Teh Laura judulna Ulah Jalir Janji. Sasih deui asih urang bakal ngahiji
urang baca-baca salam heula ti pamirsa. Ieu aya sababaraha hiji SMS anu lebet, hayu urang baca heula. Anu kahiji aya ti Fatmawati. Wilujeng siang teteh anu geulis, abdi Fatmawati ti Palimangin. Opat FM beuki maju bade salam-salam kanggo 11 MIPA 4 anu beuki rame wae. Utamina mah kanggo kabogo abdi anu beuki kasep wae. Mundut lagu Mawar Bodas. Anu kadua aya ti Amanda. Wilujeng siang teteh abdi Amanda ti Palilewo. Opat FM beuki maju bade nitip salam kanggo barudak nu sok nangkring wae di warung enggal lebet. Bade mundut lagu Surabi Bandros. Hatur nuhun. Baca salam-salamna atos, ayeuna langsung bae urang puterkeun lagu requestan pamirsa nyaeta lagu anu kahiji Mawar Bodas, nu kadua nyaeta Surabi Bandros.
Namah gening sanasib Akang ge marut ngagasrok kalapa ngadonan bandros Atuh sugan arurang teh jodoh ambeh bisa ngadonan duaan Akang ngagasrok Nyai munandea akang ngesang Nyai mubarasi alus kalapana Kenteu cipatina gawe duaan mah ngareunah pisan yu urang kabale nyungcung hayu urang papada sing kompak kapang hulu liat akad nikah rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah mun dipareng boga katurunan muga-muga anak nu soleh sarakola sing junun nu pinter ilmu tuntut dunya sia Terjadi artis sinetron geng baik Terjadi penyanyi tenar geng baik Terjadi sekretaris geng lios Terjadi istri pejabat geng lios Saukur hayang hirup cukup Rumah tangga nu bahagia beh namah gening sanasib akang ge marut ngagasrok kalapa ngadonan bandros atuh sugan arurang teh jodoh ambeh bisa ngadonan duaan akang ngagasrok Nyai munandea akang ngesang Nyai mubarasi alus kalapana Kenteu cipatina gawe duaan mah ngareunah pisan yu urang kabale nyungcung hayu urang papada sing kompak kapan dulu niat akad nikah rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah mun dipareng boga katurunan muga-muga anak nu soleh sarakola sing junun nu pinter ilmu tuntut dunya sia Asa lapar kieu ieu teh. Jabi teu aya sangu. Tah geuning aya roti. Roti aoka. Roti panggang rasa buah, aya rasa stroberi, aya rasa coklat, jeung rea-rea deui. Hargana mung Rp2.500. Roti aoka ngeunah pisan. Percaya diri ku jangkungna anjeun.
Ngan hayang jangkung tur bisa ngahontal bahal, hayu urang sasarengan nyobian susu naikeun jangkungna sareng suplemen tambahan. Kalsiumna teh 2 kali tina susu lainna. Pangaosna oge terjangkau. Kulawargi tiasa nyandak pangaos 50.000 kemasanna rada alit. Kulawargi oge tiasa nyandak pangaos 100.000 mung kemasanna leuwih ageng. Susu panambah jangkung ieu kaya vitamin pikeun awak. Kandungan kalsiumna oge leuwih gancang pikeun ngarasa tulang jadi leuwih kuat sarta jangkung. Kulawargi tong heran, kumargi susu panambah jangkung ieu tos gaduh sertifikat halal. Pilih kaanggo ku kulawargi sadayana, alamat lokasina di Jalan Soekarno-Hatta nomor 20. Kulawargi sadayana, bilih aya nu bade pesen tiasa pesen tina online atanapi dongkap ka Jalan Soekarno-Hatta nomor 20. Kulawargi sadayana tiasa nelpon kanu nomor 089 314 44genep 058. Sobat sadayana, teu karaos abdi sareng Teh Dewi teh parantos ngudara dugi ka Tabu Sabuluh. Kumargi kitu, kanggo sementawis dinten ieu, kapayun urang sambung deui enjing sareng simkuring dina waktos anu sami. Tetep sumanget wilujeng beraktivitas. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.